urang pada saling lubarkeun hampura sabab urang teh salaku makhluk nu melendang di alam dunia. Sing inget setiap makhluk setiap manusia utamina terlepas tina kasipatan bodoh poho salah jeung balanga daun tecicing dina hiji martabat kakenaan ku owah jeung gingsir di mana ngayakeun tindakan bener tangtu urang teh tara salah, di mana ngayakeun tindakan salah tangtu urang teh keur teu bener. Sabab tong bujeng hingga kitu dalah mudah kana sajarah anu tangtu ti mimiti gubragna manusia mimiti nyatana Kangjeng Nabi Adam nepi ka reuaina manusia zaman kiwari saha jelemana anu can pernah ngalaman dosa, saha jalmana anu can pernah ngayakeun tindakan salah timbalan tah tangtuna nu mawi dina dinas dina katerangan panghadena jelema teh lain tara salah hirupna tapi anu daek ngomean kana rupaha kasalahanana nya timbalan komo deui karek lebaran tuh tanggarana eta kembang api disadakene tawis memeriahkeun kene nyaeta anu dipalaretina puasa kamari teh dipenta turta dipikahayang ku salarea yen tina hirup sapopoe dimimiti leutik nepi ka jadi gede tina dosa perdosaan teh sing mugia cupar saperti orok anu karek digubrageun ka alam dunya. Cinekna cek bahasa agama nyata balik deui ka fitrah bersih deui back to basic timbal sabab lamun ninggal karena sawatara heuk dina media itu ieu ya kadang-kadang bapak kiai bapak habaib suntangan ka budak leutik teh lain suntangan kulantaran emuna tapi suntangan teh kulantaran eta budak leutik teh nyaeta leutik keneh dosana ajen inajen kana kasucianana nya timbalan tah atuh mudah-mudahan urang najan bari jeung kakurung wangsa buta wujud patut jeung batur da sidik urang teh bedemit da sidik urang teh wangsa saperti kieu tapi ulah dugi ka urang leutik hate ulah nepi ka urang teh leutik mana sabab naon sabab pangeran mentena ka manusia lain dumasar kana rupa jeung pangkat tapi kabersihan hatena panghadena jelema anu tara anu geus bisa ngabersihkeun hatena qad aflaha man jakaha ceuk bahasa agamana timbalan tah di dieu urang pada saling lubarkeun hampura komo diri kaula da kaula oge ngarumasakeun bisi kakenaan ku dosa bisi kakenaan ku salah tinangtu dina ngeuyeuk dayeuh olah nagara salaku pupucuk pamimpin yakin loba kurangna kadang-kadang sok erekan lak-lak dasar secara teu langsung munguh jelema keur nafsu jauh tina pitulung hartina teh keur kafir ai kafir teh tina kupar ai kupar teh katutup hatena da satiap nu ambak yakin bakal katutup hatena tah sok dilakonan ku diri kula keur aya dina sifat seuneu timbalan bisi ieu mah maneh kabetrik ati kagebrak mana kasentuh kolbu ku diri kaula minta supaya dilubarkeun ti pati waduh Sri Paduka naon sami-sami perkawis eta
salira paratos ngahapunten diri kaula atuh salira ditangkos we dihapunten pisan ku diri kaula. Nuhun Kipati. Atuh sajabati eta. Perbilaknipun panjenengan keresahan nimalida tempati demongkap kadi. Wonten keresakan punapa? Jelaran kang pun diajeng-ajeng siang pun daluk wengi kacabiti kasaran selera Gusti Prabu. Oh, memang aya perlu diri kaula teh. Aya obrol keuneun. Sabab di henteu-henteu oge sa gedengeun urang teh halal bihalal. Silaturahmi timbalan. Kadua di eta teh nyaeta aya kaperluan anu utama. Ya. Saperkara kaula ngahaturkeun repunuhun laksa ketika bingahan anjeun nyaosan kana pangangkir diri kula. Kadua di eta. Rek masrahkeun layang pangajen. Layang pangajen ieu teh nyaeta piagam penghargaan ka diri anjeun. Sasat diri anjeun teh istuning teu ngijing sila bengkok sinemah. Satia satuhu ka diri kaula. Turta satia kana aturan anu tantu di nagara. Yen ieu nagara parang gumiwang anu ditempo-tempo beuki dieu meureun aya onjoyna, aya majuna tibatan taun anu katukang. Kula sorangan ngarasa reueus. Kula sorangan ngarasa bunga ngang amarwata suta, bungahna kagiri-giri. Nyaeta ku ayana yasa anjeun oge mantri bupati nuliana. Nu katempo onyoy dina digawena teh demi nagara demi bangsa timbal. Malah manar ieu layang pangajen, ieu piagam penghargaan teh sing jadi ditincakan urang salarea akan leuwih ka motivasi dina naon rupiah kagiatan anu sakirana demi nagara demi bangsa. Diestokeun ngeran. Sabab di henteu-henteu oge di timbalan urang gede di nagara hirup kehirupan urang di nagara weureu seubeuh di nagara tapi sagedengeun ti eta disagigireun ti eta teh urang teh geus diwakafkeun ieu diri keur nagri ieu raga keur nagara. Ngudag kana cita-cita jeung janji baheula dina mangsa diungkulan ku kitab dijenengkeun jadi pamimpin toh pati jiwa raga nyawa nu dipalar kasalamatan nagara jeung bangsa. Hartina teh urang kudu ngaheulakeun keur umum ulah nepi ka ngaheulakeun keur pribadi. Sabab naon? Sabab urang teh sing era kana pamimpin baheula utawaina nyaeta para pajuang baheula anu parantos ngantun cirina tingali tutungu nu parentu di luhur kubur tetenger nu ngahempak di taman pahlawan lain tutungu tempat pamunjungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka urang salarea pikeun ngeusi kamerdekaan ku karya-karya nu pinuji ku karya-karya anu nyata. Sateu acana merdeka anjeunna nepi ka paeh poso buyang getih ngocorkeun getih maseuhan macai pikeun nyokot hak kamerdekaan tina leungeun jajahan. Tega ninggalkeun pilemburan teh nyaeta tega ninggalkeun anak jeung pamajikan teu saeutik balik tinggal ngaran. Tapi hasilna ngawujud kemerdekaan nepi ka larap tumerap ka anak incu nepi ka karasa ku urang ngeunah dahar ngeunah syare di nagara tanpa gangguan jajahan mulia. Timbalan eta karya karuhun baheula.
taai urang naon karya urang ke jaga pikeun anak incu anu bakal datang tahu hartina teh kudu aya udageun pikeun anak incu nu bakal datang nya tahu sing bisa dikenang ku anak incu cek kolot baheula mah lamun hiji pamimpin teh kudu bisa neuneun di handeuleum hartina teh nyaeta urang teh kudu bisa teu neuneunan ulah mek keur diri pribadina ulah ngaheulakeun keur kepentingan pribadi tapi pikeun balarea sabab mudah kana pamimpin kriteria pamimpin numutkeun kolot baheula teh aya 3 kriteria diantawisna hiji pamimpin kudu bisa ngapung kadua pamimpin kudu bisa nerus bumi katilu pamimpin kudu bisa napak sancang maksudna kumaha teh ari pamimpin kudu bisa ngapung hartina teh pamimpin kudu boga cita-cita anu luhur timbalan kadua pamimpin kudu bisa napak sancang ai napak sancang teh lain lempangan dina saluhureun cai seperti engkang seperti meri tapi napak sancang di dia teh kudu napak di sakabeh golongan tepilih kasih tepanang bulu tedengdek topi tengah wilah jeung sajabana katilu pamimpin kudu bisa nerus bumi hartina teh kudu bisa neuleman kana eusi-eusi kahayang masyarakat sedangkan kahayang masyarakat teh anu sakitu lobana sabab sanajan buuk sarua hideungna karep jeung kahayang sok rajin beda-beda eta masyarakat dina mangsa neuleman kana kahayang masyarakat urang teh kadang-kadang sok pati jalikeun urang lelempangan tijalikeun lampah urang salaku ais pangampih kulantaran datangna pangabutuh di negara sabab teh saeutik pamimpin anu saperti kitu pamimpin anu saperti kitu kumaha pamimpin anu labuh kulaku ti gubrak ku akhlakna tersaeutik pamimpin anu saperti kitu nepi ka malines ka rahayat-rahayat leutik sok buktina di tiap-tiap negara kadang-kadang sok loba jelema-jelema pahyang-hayang jadi pamimpin paboro-boro jadi pamimpin bari jeung silih sigeung jeung batur jeung tatangga jeung dulur homo dina mangsa kampanye mah kadang-kadang calon pamimpin teh dina mangsa kampanye dadak sakala deukeut jeung rahayat kadang-kadang waktu keur kampanye mah diumbar nomor WA ka rahayat daek apruk-aprukan ka unggal kampung daek aprak-aprakan ka unggal padesaan baligo we pagede-gede didinya pan murulukna janji aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi gegek dina korsi kapamimpinan ngadon culang cileung neangan palingeun bangsat disebutna kalah secara timbal tanu kitu teh pamimpin borangan teh sieunan penakut sieun ku jurig lain sieun ku kuntil anak lain sieun ku kuyang lain sieun ku naon sieun teu beunghar sieun teu lega sawah
sieun teu gablek pamajikan geulis, sieun teu gablek tanah lega, tina eta loba ka sieun pangkat tega ngahalalkeun kana sagarupa cara anu temahna duit negara, duit rahayat dihakan terus humanehna. Timbala. Jadi mana ngawujud jadi pamimpin teh dipake aji mumpung kerja di aing kudu kitu kudu kieu. Mengpeng kerja di aing kudu kieu kudu kitu tungtungna pancek sisineran budak mah baon bedana pilkada jeung pilkab teh cing. Naon? Ari pilkab mah di mana poho sok jadi. Ai pilkada mah di mana jadi sok poho. Ya. Duh. Tapi kaula lain ngomongkeun pamimpinna, ya. Tapi ngomongkeun oknumna. Dupi oknum teh pribadina. Sabab ai pribadina jelema mah yakin sabab dina hatena teh sok kakeunaan ku owah jeung gingsir. Kaancikan ku hawa nafsu, kaancikan ku syirik pidik jaya kaniaya jeung sajabana ta eta sabab di urang oge sok aya ngancik dinu kitu timbalan contoh seperti di sawah dina mangsa cep pare teh kadang-kadang nu jadi mah heula bebeluk jeung jukut sarua ka budak oge sarua ka manusia oge di mana inung bapa teh ngaduakeun ka budakna teh pasti sing soleh sing soleha sing bageur sing pinter tapi nu geus jadi naha bedegong buraong jeung bangsat tah hartina teh urang pada saling koredan dina hate sewang-sewang laku lampah kitu ya nu matak yakin lamun pamimpin geus kitu tungtungna rahayat oge patongong-tongong rakyat oge patongong-tongong patongong-tongongna kumaha tempo di sabagian negara aya rahayat ka pamimpinna kanu kitu kadang-kadang rahayatna oge aya oknumna rahayat oge aya oknumna aya nu kumaha oknum rahayat oknum hayat ya dititah kerja bakti nyela lengir dititah gotong royong dipopolotot tapi datang bansos we ti luhur pahayang-hayang jeung pananya-nanya subuh-subuh hari hajat hayang gede-gedean tapi nancepkeun umbul-umbulan ge mung kadang-kadang nu kitu teh sarua jeung pinter kode ya lamun lepas di kitu pamimpin geus ngalimet rahayat geus ceceremet kaum ulama oge geus gayebet didinya bakal ruksakna negara ruksakna rahayat waduh matak yakin dinas dina keterangan oge yen ruksakna alam dunya lain ku leungeun manusia ta bakal ya da manusia nu ngarusak mah ongkoh cenah manusia teh disebut mulia tapi naha mulyana darajatna kadang-kadang leuwih handap tibatan sato nah aya nu bakal leuwih ti handapeun sato derajat manusia loba contoh seperti kieu we domba nyaho ya domba dina mangsa kuat paok kanu sampe nu dipaok naonna dauna ya toh. Tapi manusia karena sampe dauna diala tangkana dirabut bebetianana dicokot di pageran eta kebon teh dirungkadkeun kadang-kadang panggijing nu bogana dipaehan uluh nya cacak domba apal maung ya harimau tah maung sagalak-galakna maung muarek ngahakan anakna kahakanna tetap daging sadaging-dagingna can pernah aya kajadian maung apruk-aprukan kaungga kampung neangan leuncak rek ngaredog
leres awalnya daya tuh mau tak jadi kadang mau teh daging awalnya tapi manusia daging dihakan bebetian osok lauk beki bumbuahan komo dan daunan diremus ya kadang-kadang ku leuwih narakusna manusia duit semen duit jalan duit bansos duit aspal dihakan we terus eta aya kutamarakan waduh segala beras segala rampus ya timbalan leres aduh timbalan tuh marukana oge nu matak yakin tantangan kahareupna teh bakal leuwih gede pikeun urang salaku ais pangampi keun ai batur rek nyibir ka urang salaku ais pangampi pajarkeunna urang goreng gawekeun bae da geuning kitu mungguhing ka satiap jelema nu cicing di tengah-tengah masyarakat tong bujeng hingat tina hadena gorengna oge diomongkeun komo hadena tapi kumaha carana kumaha ngeureuyeun nikreuh sanajan bari jeung pateuh luhurna gunung oge bakal disahanapeun memuncak terus we belajar terus we urang digawe kalayan dina hate selikuti celah herang demi nagara teh buktikeun tina karya lain ukur dina sumut timbalan sok mikreuh jadikeun ibadah dabongan urang geus jadi seperti kieu wayahna sabab baheula oge sahabat Nabi dijadikeun jadi pamimpin disebutna ge musibah ya sabab naon sabab yakin bakal loba halangan rintangan jeung sajabana ya tapi sok urang buktikeun dina gawe buktikeun dina karya timbalan saya berantas nu kitu teh boh tina hate penyakit hate kaituna penyakit pejabat kolusi nepotisme korupsi atau penyakit masyarakat nu belang betong nu hese mayar pajak nu kedul nu muntangul ya jeung leungitkeun pinjaman online Bang Emok ya MBK teh leungitkeun ya degeuning ai baheula mah 1828 teh kasohor taun eta teh nyata Sumpah Pemuda tahun ayeuna mah kasohor Sumpah Ibu-ibu kumaha geuning eta sok ngariung poe Rebo aku berjanji akan membayar sakitu dina waktuna bari jeung diriung ya main selawat we leungitkeun begitu diopong main selot teh judi nah maka jenis leungitkeun eta mah hiburan hiburan ti pedut da lain usaha nu kitu mah cenah seueur anu untung tina main selot cek saha cek nu meunang eta mah trik manehna setiap anu usaha yakin neangan untung tah nu untung mah tetep bandarna nu maenna mah rugi aya kacaritakeun tina main slot ka umroh cenah eta oge ngadenge hasil tina slot teh nepi ka kabeuli motor motor mah kabeuli ngan imah kajual Allah leres ya tuh marukana teh oge nu madak ulang ngicip kasalahan saeutik sanajan sagede sikis sasawi bakal aya mamala nu teu hade itu unggul ya jadi manawa sok penyuluhan di tiap desa penyuluhan di tiap RT RW jeung sajabana sosialisasikeun ngeunaan kepentingan eta kalayan ronjatkeun deui bakti kerja bakti teh ronjatkeun deui gotong royong teh
sabab ngawujudna negara anu baldatun thayyibatun warabun ghafur dimimitian ti nyata ti RT RW jeung desana hartina teh sabeungkeutan piraku benda pae seperti nyere ya nyere eta tina hiji dibeungkeut ratusan jadi nyere sabeungkeut legana imah sakumaha legana imah tangtu bakal kebersihan tapi lamun geus nyere geus paburincai yakin rek leutikna imah oge moal rek beres-beres moal rek bersih piraku era kurang eleku nyere bari jeung urang hirup boga akal boga pikiran boga rasa dauh timbalan laras dipaduka laras pisan tah pikeun ngaronjatkeun tina perekonomian utamana di negara kaula ya kaula teh salanting bawaning angin kolepat bawaning kilat hawar-hawar beja di luar malah ieu beja teh geus kamana-kamani mun dina TikTok mah viral FYP nya waduh naon pargoy lain sia teh naon anu viral teh ieu apal maneh negara Wirata ada di mana? Di Pantai Sedari Mangulon. Beras ka Ujung Jaya. Belah kalereunana. Ya. Ai nagara Wirata teh rajana teh kakasina Prabu Matsuapati. Ya. Di eta nagara utamina di alun-alun nagara teh keur kasohor aya hiji pasar anu agreng di eta patempatan. Pasar anyar. Malahan nyirut konsumen bujeng hingga ti lokal di manca nagara oge ngaronyok ka eta patempatan hayang nyaho kana eusina pasar. Ya. Dipake panonoban teu saeutik dipake rekreasi ya jeung deui anu jadi agrengna teh nyaeta eta pasar teh dibentukna teh hiji wangunan lain imah lain gedung lain apartemen tapi ieu teh nyaeta wangunanna teh buaya itu pasar bangunan pasar teh buaya wah gitu buaya darat mah adeuing gedena eta pasar buaya Wirata teh aya kana 4 hektarna waduh gedena bangunan teh nya halaman parkirna ribuan hektar ya. Dina eta pasar buaya teh lamun teh konsumen atawa warga lokal rek asup ka eta buaya teh kudu asup tina letahna buaya. Jadi bangunan teh buaya keur ngelel keur calangap. Gerbangna teh eta teteciana teh eta jeung aya eskalator aya lift jeung sajabana leres di jero eta pasar buaya Wirata teh loba pisan jualan luar biasa dimimiti papakean fashion ya baju ya dahareun food court gitu nih food court eta nya jeung rea deui dipernahkeunna bersih penginapan seueur hotelna aya timimiti hotel berbintang 5 nepi ka Oyo waduh rasa pisan Oyo teh naon murah Oyo teh nya sama di dompet ngan kaya tumilan hungkul barat nya sami jeung Bumin nu matak di fasilitas jalan
di fasilitas tempat losmen itu geus nyampak eta tempat turta teu sieun ku garong. Nah, sabab setiap warga teh dibere tiket. Aya kartuna. Jadi setiap konsumen teh neuneuh duit teh dihareup. Diganti we ku surat atawa naon ku kupon. Yes. Nu matak yakin leungit anu sasatna ngabangsat itu ieu sabab geus aya kacerna penjagaanna biar dapat tempat. Timbalan jeung bersih jeung geunah. Sampah teu di mana beruna. Ya. Masjid aya. Gereja aya. Pura aya. Wihara aya. Pasewakan aya. Nya. Kelenteng aya. Marukana. Atuh kasenian ditanggap di tempat tempatan. Di antarana wayang goplek. Ya. Jaipong bajidor. Tarling. Dombret. Benjang. Burok. Ya. Sandiwara. Odong dua. Odong-odong ame gancang. Odong kuala. Iya. Doger monyet ge aya. Doger monyet jeung sajabana dipernahkeun ame ngahibur masyarakat jeung eta sound sistemna oge teu huang hiung najan bari jeung diramekeun kabehanana main. Ya. Alus kitu. Alus. Marukana oge. Nu matak didinya kaula jadi kairut kapincut. Timimiti asup nepi ka kaluar teu karasa waktu oge nyerelek. Aing ngahaja ulin ka itu maksud teh sakedeung, aing ka itu teu karasa geus aya 8 jam cicing. Ku betahna. Lelempangan teh teu karasa capek, naon da make kursi roda aing. Ya. Kitu. Wah, ngeunah. Sagala nyampah kahayang aya di ditu. Bari jeung nu dagangna oge warga lokal di eta tempatan. Hartina teh mukakeun lapangan pekerjaan anu gede keur warga negara di eta tempatan. Waduh, sae pisan upami kitu mah marukana. Marukan teu ngiling. Hirup di eta tempatan teh. Tah. Kaula teh boga cita-cita hayang niru ieu teh ti. Balai niru eta wangunan heueuh. Maksud tujuan teh kaula teh hayang ngaberdayakeun di warga lokal di tempatan. Utamina pandi urang mah kasohor teh tina parena. Lumbung padi. Komo pandi dia mah lumbung padi. Kasohorna teh ya. Adi dia mah lumbung padi, adi deui mah lumbung perum teh ramena teh. Ya. Tah ayeuna kaula teh hayang boga niat pikeun ngajieun wangunan pangsa pasar. Niru kana eta tempat pasar buaya wirata. Ya. Tapi kaula mah hayang bangunan teh sapi keur depa. Ya. Tah kaula rek ngutus diri anjeun. Nyata sumpingan kana Nagara Wirata, sumpingan Raja Nagara Prabu Matswapati, tanyakeun saha arsitekna, sabaraha waragan pikeun ngawanguna, kontraktorna saha, RAB na penta, da kaula teh deuheus ka dirina. Timbalan. Tah ieu bawa surat ti kaula. Menang neken ti diri kaula. Pasrahkeun ka Prabu Matswapati Raja Nagara Wirata. Oh sae mah. Ayeuna sae mah nampi ieu syarat kaula beri pancen gawe pikeun lumampah ngacucuk Nagara Wirata. Heueuh kitu tah. Bisi maneh keung di perjalanan cokot batur. Wios we kaula nyelira goreng. Pikeun batur keung. Da moal karasa sia geus di pasar mah
gitu teh bisa rek nyieun konten pe saya kira kalau kena miang ulah disugetokeun mangsa ayeuna ini saya mudah-mudahan we ngarupaha kapal salira sing digampilkeun urusan kalaina mangsa lumampah ngajugjuk kana karawirata sok didoakeun pisan perlu waragan 1 miliar pikeun lumampah agung teuing habis gitu nya atuh kitu mah kambiane setengah mah tuh si goblok mah sok atuh kitu mah wayah namanya timbalan ulah baha moal naon rupaha kapal salira mugia bakal kacumponan dari kaula jadi kalau pada mios ayeuna jik ini berat teh naon atuh nyungsruk aing lain ulung peluk aing atuh kadengar truk si udeg-udeg si anjing teh Bodeg. Sok anjing tahan tulus aku godarawana sih teh jadi kunaon mana teh atuh kulang teh tuh ngomong oge aleloy eungeun empleng uku teu bisa empang lebih wir ngomong balelol leungeun kengkong suku teu bisa lempak naon atuh setruk eta alat tus untuk anak syarat tus untuk aing benerkeun deh ulang teh ulang teh atuh kumaha menang sabaraha poe aing oe deui wa inggu eta mah 5 apa teu bisa eueuh teh ieu we ulang mah nah wa minggu ulang teh lingkuk we di umah aki tatangga anu ngalayat ka itu ulang teh cepian atul leuweuh ai ka aing kecala aing keur eungharna injem duit injem ieu teu kaul ngawea ka ulang eling eueuh teh si aralanjing deh tong kasar atuh sia teh ecel tu dah nah 2 minggunya 2 minggu ulang teh lingkuk teh asli untungna teu mantap di itu maakit alawang aya uster-usterna muni areulis susterna muni gareulis ala lodas awakna teh calanana ponok lecet pingpingna atempo cucuna ode anjing saya ngomong kudu patut asli ulang mah ulang datang uster anu kitu teh ulang teh api-api ingsan ulang teh api-api anyakit jadi jantung eungap api-api uhak ehok ulang teh uster teh pan jo coba-coba ka ulang teh leungeut teh gegalayaman kana ing-ing paingan pigeringeun deh siapa piga geleuheun goblok sih teh ulang teh aduh coba ulang teh api-api menena teh bari jeung ngahegak aing mantap jadi abong ditanggap aya we ngocoblak asli ulang mah nu matak ayam eling deui anjing teh palias goblok sia mah